Aing sawah gararing kieu euy kahalodoan ya kumaha tatani ari geus kieu ye. Ieu lapul ye moal bisa tatani ari garing kieu mah halodo, halodo, halodo ka manangan cai ye. Bingung ari geus kieu ye. Teu bisa ayeuna teu bisa melak pare ieu mah ye haji teh ye. Ji, tingali ji, batur mau bayaran tina Facebook kuat jutaan kieu Naon? ji. Tingali atuh na Facebook batur mau bayaran kuat jutaan gitu. Oh, bengkeng euy. Ieu kan batur ajir, ha. Batu mereka Sok 100 juta kieu tingali. ieu. Teh kain Nah, terus batur jutaan terus. Sok tingalian lain ku kota haji. lain kota anu miliaran sagarupa Tuh euy. ji. Nah, Oh, coba oh nya euy. sok batur mau balayaran. Ari aing ayeuna tani oge teu bisa ieu teh. Nah, enak kieu ji, rek nanya. Lamun haji bayaran tina Facebook pake meuli naon? Aya Hmm. ngadenge tah haji sok pake meuli naon? Urang teh kieu Keng, urang kan ieu tempo ieu. Tuh, ieu kan sawates jeung sawah urang ieu. Tah ieu, ieu kan rek dijual ieu ngadenge cenah budakna keur rek teuing meuli naon lah gitu di kota. Tah ieu ieu tah. Oh, Urang ternyata dibeli ieu rek teh. dibeli ku haji Rek eta? dibeli ku aing ieu mah, ieu atuh da ieu kot mani lega kieu. Oh, bener ji, mending kena investasi pakai meuli tanah ji. Heeh atuh. Lamun urang ayeuna meunang duit tina Facebook, geus ku aing mah dibeli tah ieu. Cing. Ayeuna ulah nanyaut ari maneh bengkeng. Mun nepi ka meunang duit ratusan juta ye tina tina Facebook ye rek pake meuli naon ye. Iya ji, lamun menang tina Facebook, tina Heeh, ieu tah heeh. pokona mah ek meuli sapi, Pihu euy. ek meuli sapi. Tapi bener bener euy, oh lamun tina sapi mah kan tina hiji jadi dua. Oh tapi Ya bener, pinter geuning sia teh Keng bisa euy. ji. Ji, tapi urang ek milu ngangon di dieu bae, Heeh. milu ngangon di sawah di dieu teu haji bae. Oh, ngangonan ieu nu nang meuli atuh teu atuh ruksak kaek di angonan ku sapi di panjang modalnya nya moal bisa atuh. Iraku ji maneh teu bisa ek milu ngangon mangan wae di sawah. Yo, moal bisa tuh. Ngangon, gue teh mana teh ngangon sapinya di sawah di kebon urang. Nya moal bisa. Ruksak, ruksak, ruksak. Kumaha mun ruksak ieu. Moal bisa, moal bisa. Pira ge sawah garing ji, ieu teh piraku ek ngangon Kajeun, baheula ji. kajeun teh garing kajeun teh. Ieu sawah Pak Haji. Ieu nang meuli anyar. Nya moal bisa tuh. Cik haji atuh maneh nyarek ke ngangon-ngangon wae deui piraning sawah garing atuh eta teh. Keun bae garing ge nu aing eta mah. Kecuali anak kieu. Lamun di dinya ngangon dina kop beuli deui. Urang ka Oh, ku aing dibeli kabeh. kop beuli tah. Haji, hayang sabaraha dibeulina ku aing ge teh sok. Aing teu ngeunah ku aing dibeli. Sok haji. Sok, sok Hayang naon sabaraha make jeung ku aing. aing dibeli. Ya, dengekeun heula yeuh. Sok. Ieu waktu aing gajian tina Facebook teh aing teh 200 juta. Dibeli ku aing 200 juta nana ieu. 200 juta ieu mah. Aing minta leuwih kop 250 juta ge. Kop dijual ku aing eta. Dengan bagi jeung papalotop. Jagoan ji, ku aing dibeli pokona mah ieu teh kabeh. Pokok dibeli, pokok jagoan. Aduh. Dasar haji pelit. Haji Kan pang, bae, haji ulin. aing mah aing.